gambreng. Abi kayu abi kayu tadi udah sok balikan deui. Omping palaikum gambreng. Tuh nya. Ya, mani pada tinggali. Deui. Omping palaikum gambreng. Dik si mama. Dah lain ku orang. Mana sih mana? Naon atuh? Mana oke? Mana wani kaiso? Apa yang mana bakal Mana ya? Mana? Bukan. mereka mana ya, Tak? Nah, sila dulu tirik di Ya, haridep sadayana teh hirup teh kedah silih asa, silih asi, silih asu. Teu kayak hareureuy wae kos tadinya kade sok. Najmu mipta teu kayak hareureuy wae. Ibu gaduh carita ya nya. Pas wakos ti payun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuju kempel sareng para sahabatna. Biasa ririungan biasa saling ngobrol kayaknya juga pengawasan gitu. Tapi waktu didinya nuju ngobrol Nabi Muhammad teh tiba-tiba seserian. Bayangkan sok urang nuju ngobrol tiba-tiba seserian. Kan kunaon merenya cenah seserian. Tah, terus sahabat Nabi teh naros ka Nabi Muhammad. Kunaon cenah aya naon Kanjeng Nabi bet tiba-tiba seserian. Nabi Muhammad teh ngawaler saurna aya malaikat nu ngaharewos nu nyarios cenah boh aya dua pemuda anu nuju kasusahan gitu tah teras nyarios ka Allah gitu bet cenah cek urangan seperti nuju ngadu lah ya Allah nonamina teh abdi teh cenah hapunten abdi teh gaduh lepat kasih anu tong nonamia teh lah tong dipasihan dosa urang teh kudu kumaha gitu nya pokona nama kitu ieu ceritana sami pemuda anu hiji deui oge sapertos itu adalah kata Gusti Allah cenah ya Allah hapuntenna abdi cenah sarerencangan abdi sok najma sareng mitah kedah teh kitu teh hareureuy wae nya haridep sadayana teh sok sing arakur kade pepeujeuh ibu maka hidup sadayana tah tos didinya saur Allah teh cenah sok ayeuna mah cenah mastaka anjeun kaluhurkeun cenah mastaka anjeun arangkat pas diangkat naon sok anu katinggalna
saur pemuda eta teh. Masya Allah, aya istana anu dibuatna tina emas, aya istana anu dibuat tina perak, aya tuh kuasa Allah nya. Allah wae anu nyiptakeun urang sadayana tiasa masihan nu kitu, tiasa nama Pak ngamaafkeun, ngahapunten nya Sundana mah. Ngahapunten haridep sadayana anu ngalaksanakeun kalepatan. So, piraku hidup saya anu diciptakeun teu izin ku Allah anu nyiptakeun aranjeun. Sing izin nya kade so. Nah, tidinya teh janten adu dua pemuda eta teh insya Allah dilebatkeun ka surgana Allah. Haroyong dilebatkeun ka surga hoyong. Nya tuh. Matakna kedah silih asa silih asih silih asuh nya kade. Sing hararoy wae peupeujeuh ibu mah kade. Silih emutannya sok ayeuna mah. Najmu sareng Miftah silih hapunten. Teuing hararoy wae nya kade sok. Panas. Nyaman lah. Genah si genah bagja tanah loba bisa ngabon bisa nyawa pugu pegawai terkenal poe bisa pegawai bisa ngarame panen ibarat dia we gawe tepugu nu ngarah imah untung anjing aing duit komo tuh minta berasa saha daripada ngajauh ribu pasti Nya, teteh tos dugi ya. Nya, Assalamualaikum. duitan bisa dahar apa ya. Miftah, Lain ke dia tangan. sampai ipo oge nya neangan duit jalan kia tuh aing lamun boga gawe mah kieu aing mau pak euy duit
mayan poe ayeuna sadahan seuit duit teh ieu bedanya pasana boga duit 2 3 4 mayan Bang mana boga itu ya nadmo dari Karawang anjir wah sanoka ay atuh ieu mah aya euy cuma 12 kumaha nya kita lihat mal panar atuh ieu kapal Udah kuat tadi. Pada kenepi Ami. Ya, ini lapar kieu nya mun berang-berang teh. Asa hayang Nyeblak makan yuk, teh. nyeblak. Mana teh sih? Tapi bosan nyeblak. Ibay. Eta sabi nyai di nyai. Sebelahnya di mana sih? Di nyai Anu di ditu nih anu Mang Acu. Ayo buruh mah di biji. ayo garap emang mana di biji. Aing mah harake datang terus dicopet. Mana jauh kene deui ka imah. Usah saha deui sepi. Maha atunya. Geus biji bayah yap gas Maju. Kami kan di kota. Kunaon gini? Kampung teh. Kunaon? Mana geus di mall Di mall kitu. kitu bibir yang 5 cm. Asli. Kunaon atuh yuk. Ulah sara dia tuh. We, ayo. Sok, dia lah. Carang dulu orang. Yuk cari kalau yuk. Iraha datang ka dieu mu. Tadi suk isu. Di mana ka dieu jeung saha? Eta sorangan kan dari mana ka rumah ni. Oh, ke rumah Senin. Nah, tuh banget gitu nih. Di jalan tadi kecopetan. Hah? Sia dicopet mana? Bener, asli. Kusaha? Atuh mana kumaha? Atuh dompet di jalan teh aya duit, aya ATM. Bener ieu mah teu paha nu nyopet meni wawanian nyopet mana? Tuan, dia jawara ya. Nya ontrok teh sia ku orang nya ontrok eta. Nya teu marane anu pas di kuning. Aya kurang ku sendal pas DTA. Berusaha aja. Urang anu pas DTA. Tong beda ka sasahnya tapi janji Asli ya mah, moal tak. Keur ceulik urang. Lamun di bener. Saha sok si eta si Eta si Mipta. Apa apa tuh? Geus tong dicaritakeun deui, mana geus apa? Sama anger kitu wae heuh. Berubah. Nah, kitu. Heuh. Kitu wae si eta mah. Bara gajul hirupna teh geus. Masa depan Wal barokah eta mah. Urang kumaha coba kun mah kuota beak. Di hotspot geus. Tapi teu mawa HP urang. Tapi HP ya teh. Aya, tapi baterai nu kuotaan. Tong teu kajamret. Sinin teh can apa tuh? Ente dia. Acan ka bibina. Acan. Urang teh bisa nginjeumkeun duit. Aya 2000 jeung Tarik polis sebelah. Direknya belah. Dia geus. Iya tuh. Da mana? Ih, hujan. Hujan ya. Ya biar betul orang antarkan si Retno ke sini. Karena Yuk. Ya, bisa kabur badan hujan yuk. di siwaya sampeh. Benar. Ya.
Ente aing mau beli banyak. Nah, atuh jalan Ayang, tapi kunaon ya, yang penting kunaon. Setiap orang aya teh si Abi teh eueuh. Hanya Allah. Enggak, Saha eta teh? eta Anu lain si Mimpa lain. anu ngajebret si Najwa teh. Tak keroan teh si, keroan teh. Mimpa. Mana nya nu ngajebret si Najwa? Nya mana nya? Mana ya nu ngajar si Najwa bahasa eta? Kot kacerik-cerik si Najwa kamari. Kata apa? Ti baheula mana kieu wae. Kira ieu berubahna nya. Heeh, di kieu wae manehna di baheula. Hah, dengekeun urang teh. Eta nya, ih, Tah, dengekeun. Mana ti kieu wae di mana tuh? Kira ieu berubahna nya. di kieu wae manehna di baheula. Hah, dengekeun. Ikan tidak mau bener di kekewa kue kesorangan. Sugan panggil ah. Alex. Di kotor, Mip. Kan lah kesuka. Ari maneh teu kunaon? Ya teu urang mah ieu maneh kunaon atuh ih hampurannya. Nyelametkeun urang maneh. Atuh urang ka rumah sakit we yuk. Kumaha? Yuk, maneh leles kieu. Iya nu maneh teu. Geus ieu mah kedi. Ayo ke rumah sakit we yuk. Ayo, Mip. Karunya maneh. Ya kan bae orang sebarobah enong hampuranya orang. Geus kitu ka maneh. Nuhunnya. Mana we nu nyeri ih, Mip? Wah, yuk ke rumah sakit. Hampura. Tah, di gula ya. Urang ngundang sama urang gitu maneh sing sama nya. Kita nuhunnya.